aya pi bisnisan ya. Naon bisnis? Ieu minyak seungit, Nyak segitu ya. cing hayot. Terus Nya eta si Ciwong awar tapi mun bisa mah kok leuwih mahal nawarna ka urang. siap. Si Ciwong kan. Mana Jack nu minyak seungit ek dijual teh mana? Yo wong yo. Naon ieu merekna? Cing hayot wong. Awewe aslina mantap. Seungit euy. Sabaraha ek dijualna ya? 30. 30. Sok. Geus lah 20 ku aing duitan. Naon maneh nu kieu 20. Enggak sek aing duitan 50 Sok mah. atuh. Wani mana 50? Wani aing nya. Sok duitan atuh mana aya wani mah sok. Aing we duitan Jack lah. Sok duitan mana? 20 tah. 50 nya. Tajek kan minyak seungit geus kajual mana? Heeh. Mana boga utang ka aing 50 mana ka dia ayeuna mumpung aya duitna. Ka dia kan. Geus nya, lunas nya. Nuhun Jack ya. Jack aya tamna duit aing buat dibikin ke si Ciwong geuning. Udah aing boga hutang. Aing mana pan tadi nage pura-pura ke si Ciwong ngajual nu kieu rek bisnis jeung aing. Nah aing tungtung nama nu rugi. Iya parfum ya. Ya. Embung Jack. Sok, Jack mana da aing mah teu butuh parfum aing mah butuh oge duit mana. Geus wayahna ye we hakan we minyak Anjing aing di bodoh ku si Jack ya aing keur mah dititah ku indung meuli beas meuli naon.